Dagang di sekolah mah resepnya tejartinya, itulah komentar tina netizen unggal poe. Cuk aku manya sarua bae nek dagang di sekolah, nek dagang keliling sarua bae kieu keneh bae. Pokona mah rezeki mah geus aya anu ngatur. Halo Baraya, kembali deui di kegiatanku sehari-hari seperti biasa, rutinitas di Halo Baraya dagang di sekolah. Bisa dibilang nyia receh tina anak-anak. Alhamdulillah, masya Allah, ieu caritana beurang setik menuna ganti nyaeta sempol ayam. Karena waktu geus beurang seperti biasa urang hitung heula penghasilanana, masya Allah, ieu caritana tinggal nungguan waktuna barudak istirahat. Mumpung anak-anak keur ararasup di jero, urang sabari nungguan anak-anak istirahat, urang beresan heula di dieu penghasilan anu menang eker tadi. Seperti di awal video tadi, dagang di sekolahan mah resepnya tejartinya rame bae. Nya menurut cek urang mah nya ku padagang mah kumaha ge kealaman, kadang-kadang urang ge sepi, kadang-kadang rame, pokona mah unggal poe eta popoean. Intina mah lamun urang hayang maju terus, lamun urang hayang bertahan, rek rame rek sepi, pokona mah unggal poe maju terus. Ulah pantang menyerah, pokona mah jauhkeun rasa ngeluh-ngeluh tina dagang urang. Yang penting mah urang geus berusaha, geus berikhtiar, soal penghasilan geus aya anu ngatur. Jadi tips tina urang mah doang kitu, pokona mah intina mah dagang nek rame nek sepi setiap hari, pokona mah kudu selalu berangkat. Ya, daripada tambah ngeluh-ngeluh terus eueuh hartian, pokona mah dagang mah kudu tetap dievaluasi, seperti ngarubah menu jajanan urang. Ibarat urang emam, lamun urang emam jeung tempe deui pan bosen meureunnya, pasti anak-anak ge doang kitu. Mangkana urang ge di dieu sok sagala ge eueuh nu teu didagangkeun, lain ku sagala ku didagangkeun. Intina mah nyia rasa anu baru, jajanan anu baru, supaya anak-anak jajana tetap semangateun. Nah, lamun urang dagang mah doang kitu, mangkana anak-anak eta selalu hadir ka warung urang, selalu nengoan menu-menu baru. Masya Allah, pokona mah intina mah nya setiap seminggu sekali pasti menuna diganti. Pokona mah jadi pedagang mah kudu kreatif, kudu pinter. Alhamdulillah, ku ngobrol bae teu karasa deui ngitung duitna, enggeus beres, enggeus rapih, ulah poho disimpen kana tas. Pokona mah pedagang mah besar kecilna penghasilan harus tetap disyukuri. Masya Allah, mumpung anak-anak pada masuk, urang nek nyarap heula di dieu. Masya Allah, lapar kita tadi ngalayanan anak-anak, beteung mah kekerewekan. Ya, sok kitu lah cenah ge pedagang mah, kumanehna mangalayanan batur, horeng kumanehna ge lapareun. Oke lah, urang di dieu nek sarapan heula. Pokona mah selamat sarapan, semangat terus ngontennya, semangat terus cari cuannya.